Jadi lamun bapak jeung ibu hayang salamet di akhirat, wayahna awak ibu awak bapak poe ayeuna salametkeun, panon tong popolotot, bibir tong loba ngomongkeun batur, ceuli tong dungdak dengdek kana gosip, ngalengkah sing kana bener, hate herangkeun, kakara eta bakal salamet boro-boro mah akhirat Allah nu boga, dunia ge pada mikanyaah. Bener? Urang ngadoa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, salametkeun abdi ya Allah dunia jeung akhirat. Mana buktina? Mana gawena? Panon popolotot, bibir ngomongkeun batur, ceuli resep kana gosip, ngalengkah kana salah, hate panasan, batur nyen gedong ngebul hulu. Batur meuli mobil ratug angen, batur meuli sawah sakalor, batur meuli motor muntaber. Batur nyen pila we. Aya kasalametan Allah lain Allah nu teu nyalametkeun, tapi bongan Allah geus mere kasalametan, urang nolak kana kasalametan pangeran. Well, aduh nya Allah teu boleh nyalametkeun ibu nyalametkeun bapak, sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna kalakuan kuring tetep nana gerhana dihargaan ku batur lantaran Allah nutupan aibna. Ibu dihormat batur sebenarnya lain ibu anu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Allah ngarapetan aib manusia, tapi naha manusia besilih bongkar karena aibna ari urang saha. Rada ungeuh